Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Ujung Akang Irsan atau Ki Nyamar linggih di Bogor Gunung Salak. Akang Irsan silaturahmi tuker pikiran sharing ulah sampai katipu perdukunan jeung diduitkeun ku dukun aya sulap jeung trik dijieun piduitkeun. Nah abdi ngabongkar ieu mah trik lain ilmu anu kos kieu mah nyaeta ilmu fisika dibarengkeun pelajaran urang ulah sampai katipu loba perdukunan mangga udah tingali bebarengan jeung Kang Irsan artu nuhun. Kos kieu kan bentukna tingalinya ya geus teu gieu teh ya kan bismillahirrahmanirrahim itu mah triknya ulah katipu ku perdukunan ulah katipu ku jam-jami anu ngatakeun duit intina mah ieu mah trik sulap keahlian tangan terutama urang beas di situ ditekan barengkeun rek rek nah langsung diangkat jadi ulah katipunya salam kenal ilap di Kang Irsan Ki Nyamar ngabongkar sagana contoh ya tinggal di yo ya kan tuh sok maju kamera sok ngali tuh lebih deket tuh goyang-goyang kan tuh ini wajah Kang Abdi tuh lebih luhur tuh ya kan nah katipu tuh set tuh kerjakan nah tuh lepas ngali tuh ya tuh kosong jadi itu namanya pinuhan kadita bias teh nah pinuhan terus pinuhan nah terserah aekna gelas aekna wadah naon geus pinuh kita aek make peso aek make sendok pakai garpu aek pakai peso nah terserah pinuhan nah ditekan kita tekan bebarengan kena langsung kena nah bebarengan tah urang kesana itu pakai peso ada pakai sendok nah tapi posisinya ya pinuhan kita nah begitu tekankan kita ilap di Kang Irsan Ki Nyamar ngabongkar sagana contoh ya tinggal di yo ya kan tuh sok maju kamera sok ngali tuh lebih deket tuh goyang-goyang kan tuh ini wajah Kang Abdi tuh lebih luhur tuh ya kan nah katipu tuh set tuh kerjakan nah tuh lepas ngali tuh ya tuh artu nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga Nur Salawat dari Kang Irsan atau Ki Nyamar.